Kang Toleng aya asup hideung jiga aya anu kahuruannya. Nanya, Mad, urang sampeurkeun yuk. Hayu, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kasadaya mitra dongeng anu satia. Aki sejeneraskeun dongeng Rusiah Tanah Warisan. Dinten ieu bagian anu ka-48. Carios anu katunda. Esti keur bajoang pikeun kaluar tina kepungan balad Ki Gorda. Kumaha ketak Esti salajengna sumangga nyangakeun dongengna. Tapi keur kitu teh Ki Gorda maju lalaunan sedangkeun anak buahna ngangsek ka hareup. Kabeh mureleng ka Esti. Nya puguh Esti teh beuki geumpeur. Ayeuna kakara-karasa keungna yang hareupan musuh. Ras inget basakeun latihan jeung Mang Yama kungsi dikepung ku Ajag. Dina ceuli Esti kadenge deui papatah Mang Yama. Ajag sifatna kasar, narajangna kajurung ku nafsu, nafsu sarakah jeung nafsu amarah, tara make perhitungan. Pikeun ngalawanna eueuh deui jalan, iwal ti kudu ngejat bari ngaruksak anu kaliwatan. Rasakeun sia. Sa anu bakal jadi sasaran aing. Aing mah cadu mun kudu serah bongkokan. Haram mun kudu pasrah sumraka musuh. Gerentes hate Esti, bari terus nitenan gerakan musuh. Breh aya anu ceuleuyeun saurang, tapi ari gayana mah jiga nu nya gagah. Bedog dicekel ku leungeun katuhu, panon melong ka manehna, tapi sorot panonna jiga pareum. Iya anu bisa dirubuhkeun ku aing. Rasakeun sia bangsat. Ceuk hate Esti bari terus ngumpulkeun tanaga. Keur kitu cakakak Ki Gorda seuri deui. Ayo Nyai, rek kumaha ari geus kieu ye? Tuh tenyo kumande. Balad akang ngajajar, kabeh rangeteng rek ngrekep. Sok pilih, mending talu, mending ancur. Esti teu ngajawab. Tanaga geus kumpul dina leungeun katuhu, disiagakeun pikeun ngabobolkeun pager musuh, belecet luncat, sawuk, geduk. Wah! Jengkang saurang ngajengkang ka tukang. Terus ngagereleng ka kenca bari gegerungan. Dadana ditonyok satakar tanaga ku Esti nepi ka eungap hese ngamekan. Orolo utah getih, terus sosongkolan pikawatireun. Sedengkeun Esti ngablesat lumpat metakeun pangabisana. Atuh sakedeung oge geus jauh, mangprung ka kaler. Ki Gorda jeung anak buahna anu sejen carolohok melong ka baturna anu ujug-ujug ngajongkeng. Kurang ajar, setan buntung. Kunaon si eta euy? Utah getih Kang. Dirajeng Ki Gorda muru kanu cilaka. Dirampa dadana geuneup jiga kaduru. Terus ngalempreh bari ngajapapang, beungeutna sepa tina bibirna ngalai getih seger. Toh Kang, lain budak samanea ceuk kuring oge, bogaeun pangabisa. Bener Dira, urang teu meunang gagabah euy. Geus kieu mah kanyahoan eta setan teh aya peurahan. Dah, udag si setan, udag. Hayo ganjangan, aing rek ngurus heula anu tatu. Belesat. Anak buahna lalumpat kabeh ngudag Esti. Ari dirajeng Ki Gorda nulungan heula anu kadupak ku Esti, tapi tetela panarajang Esti teh geuna pisan kana mamarasna. Sabot digugulung kuduaan, kaburu ngalupaskeun nyawa, palastra sapada harita. Aduh, teu katulungan Dira. Kang, kumaha atuh? Nya teu kumaha geus paeh mah moal bisa dihirupan deui. Ngan itu si wawelek kudu ditewak. Urang penta tanggung jawabna. Anak setan. Ki Gorda cengkat bari kakerot terus melong ka kaler. Anak buahna geus jauh kabeh. Ret deui ka anak buahna anu geus jadi layon keur dibebener ku Dira, dijepatkeun sarta dituruban ku daun cau. Nya hayo Kang. Belecet duanana lumpat maniting kolebat atuh sakedeung oge geus bisa nyusul anak buahna anu keur ting peleteng udag Esti
Jol kasih si sawah, Esti ngarandeg barang mali ka tukang, geus rabul musuh. Aduh, geus katang di bae. Kudu kumaha aing ye? Abi aing moal talok. Eta jelema moal aya anu bisa lumpat di sawah ledok. Mawas ya, ditipu ku aing. Ceuk Esti dina hatena, bari terus luncat kana galengan sawah. Celeng, celeng, luluncatan dina galeng, milihan anu sawahna ledok. Barang geus rada anggang ti tegalan, terus nangtung di tengah sawah, tapi anehna henteu ngalalep kawas nangtung dina taneuh teu bae. Malah mah nulak cangkeng bari nangtang. Bangsat belegug. Sahan wani newak aing. Yap, ka dieu. Esti gugupai bari mapanas, nyapuguh anak buah Ki Gorda mani kakerot, kabeh oge kacida ambakkeunana. Ki Gorda jeung Dira geus rajeg sisi sawah, ting pedengtreng bari kakerot. Da, eta anak setan beunangkeun. Paeh atawa hirup kudu kabusur ka dieu. Balad urang geus jadi korban saurang. Palastra nemahan pati. Hayo, kepung wakul buaya mangap. Ceuk Ki Gorda bari ngacungkeun peureupna. Heab anak buah Ki Gorda kapanasan. Budal nafsuna ngadenge babaturanana aya nu maot teh. Gajeleng, laluncat kana galeng, terus muru ka Esti anu nangtung di tengah sawah. Kulantaran nenyo Esti nangtung bangun tenang, disangkana sawah teh garing teu ledok. Atuh gajeleng belesek, meh kabeh ting belesek kana sawah ranca, mebes nangahan pingping, atuh teu bari sagerak, ukur ting arigeg cakakak Esti seuri. Kop tah rasakeun. Aing marek indit. Belesat Esti lumpat deui, manehna mah jiga nu hampang, kalakuanana kawas kuntul, nincak leutak henteu mebes, nincak galengan teu leueur, henteu nyoledat. Haram jadah, aing katipu, setan alas. Ki Gorda kukulutus, manehna oge ngabelesek semet bitis, hampir kana tuur, ngan Dira masih keneh dina galeng. Ulah sieun Kang, keun kukuring rek di udag. Berengbang lumpat mapai-mapai galengan sawah. Ngabebrik Esti anu beuki lila beuki jauh. Sabab lumpat nyokot lempengna, nincak anu legok oge henteu ngabelesek. Sedengkeun Dira mah kudu mapai galeng anu pungkal pengkol, atuh jadi rada lila. Nya akhirna Ki Gorda jeung anak buahna oge geus haranyat deui kana galeng. Terus rabeng lalumpatan ngudag Esti, blus kalembur, Esti babalit setan neangan tempat anu suni, Ki Gorda jeung anak buahna ngepung lembur di barung ku nafsu amarah. Dak, lamun hese neanganana, ieu lemur duruk sakalian. Sugan we si setan teh modar kaduruk. Tenang Kang, urang gunakeun urang lieu. Urus kumaneh, Dira luncat muru ka hiji imah, terus gegedor. Torojol anu boga imah kaluar bari ngadeg-deg, moyongkot bari melong ka Dira. Aya naon Aden? Mang, ajak batur, bejaan kabeh. Kalemur ieu aya budak awewe, kira-kira umur 15 tahun, eta bebenyit teh ngabahayakeun. Kepung ku sarerea, tewak sing beunang. Lamun geus beunang, setorkeun ka aing. Lamun teu ngagugu, ieu lemur rek diduruk. Hayo, init. Eta jelema kacida sieunna. Komo basa ngareret kaburuan, gusting bedega genepan marawa bedog panjang. Eta jalma terus turun ti imahna, ngabejaan ka tatanggana. Terus tatalepa, kabeh dibejaan, yen lembur diancam bahaya. Anu akhirna, lalaki anu jarag-jag mah tarurun kabeh kaburuan. Ki Gorda jeung anak buahna ningker lemur, bisi Esti lolos deui. Dikepung wakul buaya mangap, nyapuguh Esti oge reuwas. Manehna keur aya di hiji tempat, diuk dinusuni, ngadenge sorak kokol ditihtirkeun, meningat jenghok reuwas. Ya Allah, aya naon ieu mani ribut. Duh, boa-boa aing teh asup ka lembur musuh. Ceuk hate Esti bari luak liuk. Jajantungna jadi ratug tutunggulan,
Napas ngahegak bakat ku capek jeung sieun. Keur kitu, kadenge aya jelema ting beretak lumpat, rag eureun ku esti katenyo ting raringe. Jiga anu teu puguh udagan, kabeh lalaki wungkul aya limaan marawa paneungeul kawas keur moro bangsat. Terus kadenge aya nu ngomong. Kumaha cok tua kampung teh mang? Kalembur urang aya hiji mojang. Ku urang kudu ditewak. Setorkeun ka jelema anu tadi. Lamun mojang teu beunang, ieu lembur rek diduruk. Tah kitu cenah. Har, nah aturan ti sahabat kitu. Nu jahatna teh nyi mojang atawa jelema nu tadi? Walau alam teu nyaho. Ngan anu jelas mah pasti anu tadi anu jahatna teh. Tapi urang diancam. Lamun teu ngabantu maranehna, ieu lembur bakal jadi lebu. Nu matak, daek teu daek, urang kudu neangan nyi mojang, nepi ka beunang. Aduh, lebar teuing. Jeung tibatan dibikeun ka nu garalak mah, mending keur uing atuh. Malaur can boga bebene uing teh yeuh. Tapi tandona lemur. Hayu atuh. Beretek eta dua jelema teh lalumpat deui. Tapi badi jeung teu puguh anu diudagna mah. Sabab kalah riweuh teu puguh. Harita teh jelema burber pabaliut. Anu ti kaler ka kidul, anu ti kidul ka kaler. Sedengkeun anak buah Ki Gorda terus sosoak gogorowokan mere komando nitah nangkep Esti. Nya puguh Esti teh mani ngajenghok. Manehna keueung ngadenge kitu mah. Sabab najan manehna salamet oge, tetep bakal aya anu cilaka. Urang lemur bakal kaleungitan imah. Abong jelema durjana. Aya we jalan pikeun ngaruksak batur teh. Beuh, kudu kumaha ari aing. Lamun aing masrahkeun diri, sarua jam tanguk. Lamun aing cicing bae, urang dia bakal cilaka. Duh, Gusti. Esti kacida bingungeunana lantaran tina perkara dirina bakal ngadatangkeun balai pikeun balarea. Sedengkeun Ki Gorda mah teu mikirkeun rasa kamanusaan. Anu penting mah tujuanana bisa kahontal. Ki Gorda memang jahat jeung telenges, sagala rupa sok hayang menang sorangan. Ari urang lemur masih keneh pabuis burber kaditu kadieu sakur anu suni disungsi. Anu bala didatangan, teu sirikna dikorehan bakat ku hayang kapanggih. Sedong jeung kolong ditoong, kanu negla kanu bala didatangan, anu geus ditempo ku batur, ditempo deui. Ngan mata karunya ka para mojang anu sababat jeung Esti, gupgep pada newak, kuat kating jererit. Lamun geus sidik urang dinya, kakara dilepaskeun. Kitu oge bari jeung pada nyentak. Ku Esti kasaksian pisan, urang dinya kacida riweuhna, awewe ting jerewet, barudak pating koceak, ari sabab Ki Gorda jeung anak buahna, gawena sesentak bari molotot. Esti mikir, manehna nimbang-nimbang naha kudu kumaha carana, mending bijil pikeun ngabelaan urang lembur, atawa kabur nyalametkeun diri sorangan. Tapi barang geus rek bijil tina panyumputanana, jerit aya mojang ngoceak, direjengan ku lalaki opatan, leungeunna dikatukangkeun kawas ka bangsat, ku Esti katoong tina panyumputan. Wah, bakal jadi karaman gede kieu mah. Para mojang sasama aing bakal jadi sasaran. Anu teu boga dosa kabawa cilaka. Ceuk hate Esti bari melong kanu disiksa. Iyo lain oi, pan ieu ge mojang yeuh, ceuk salah saurang. Lain eta mah incu aki emed. Lepaskan euy, lain eta. Wah, anas jauh-jauh digugusur ku dewek. Sugan teh ieu, lepaskeun. Sina balik ka akina, budak keur nganyang eta mah, lain nu jahat. Deuh, hadena aya nu wawuh atuh. Terus bubar deui. Mojang anu tadi direjengan dilepaskeun, tapi teu daekeun lumpat kalah ngudupruk di dinya. Reuwas jeung sieun meureun. Sedengkeun nu newakna mah ting laleos neangan deui mojang sejenna. Ari sabab Ki Gorda jeung anak buahna terus ngadesek supaya gancang beunang. Lamun teu beunang memeh magrib, eta lemur rek diduruk cenah. Kurang ajar,
Dasar biadab. Cuk Esti bari kekerot. Akhirna kapaksa bijil tina panyumputanana, tapi lain rek serah bongkokan. Esti boga tekad rek ngalawan heula. Pati-pati katewak oge ari geus ngalawan mah teu panasaran. Kitu ceuk pikirna. Esti ngadeuketan ka hiji mojang anu ngudupung bari inghak-inghakan. Terus dijungjungkeun lalaunan, gebeg eta mojang teh ngarenyag, panona manibun celik melong ka Esti. Ulah sieun. Kuring anu pada neangan ku urang dieu teh. Jik buru-buru balik, ulah waka kaluar ti imah. Urusan ieu kuring anu tanggung jawab. Eta mojang teu ngomong, beungeutna katara sepa. Kunaon kalah ngahuleng. Geuwat indit, kade ulah loba omong ka sasaha. Sok gura balik. Mojang anu keur soak teh nurut, leos indit ngajugjug ka imah akina. Ari Esti nguliwet ka nu suni, ditenan kaayaan di dinya. Kelar aya nu leumpang, dua lalaki mamawa halu, tapi eta mah urang dinya, ku Esti henteu diganggu. Tukung silila, lar deui aya anu ngaliwat, ieu mah beda. Ditilik tina dangdanan oge geus kaciri, pasti jelema jahat. Jabat calanana kalotor ku leutak sawah. Nyeh Esti seuri, manehna apal, eta teh anak buah Ki Gorda anu tadi katipu digebrus ka sawah ledok. Jigana ieu yeuh anu jahatna teh. Gereunteus hate Esti, bari terus ngadepong ngintip anu ngaliwat. Barang lar ngaliwat ka hareupeunana, teu anta parah deui, heat, cekuk, dampal sukuna nyamer kana dada musuh. Hek! Teu kuateun ngagero, da amekan oge asa eungap, beunang angeunna pisan. Bruk rubuh, kolebat, dek dijejek pundukna ku Esti. Kudupung, kulapes kapaehan. Celang Esti luncat kanu buni, terus nyumput bari dongko ngajauhan anu geus rubuh. Barang nepi ka deukeut rungkun cau, breh aya anu keur leumpang opatan bari recok ngaromong, nyaritakeun kaayaan anu matak sieun. Lep Esti ngelok, nyempot dina rungkun cau, berkah aman eueuh anu manggihan. Ih, jelema teh kalapa puis teu puguh. Kumaha mun lemur diduruk manten? Sakeun sia, sakabeh nu jahat rek dibabad kabeh ku aing mah. Kagok teuing ah. Gereunteus hate Esti, bari terus lumpat deui, kuliwed reg dinu buni nu opatan beuki jauh. Barang nepi ka sisi lemur, breh aya anu ngabadega deukeut tangkal jambe. Panona gular giler, nitenan sabudeureunana. Tayohna bae, keur ngajaga bisi Esti bijil ti lemur meureun. Hiji deui datang setan teh. Sidik ieu mah bawat nu edan. Kaciri cokorna beblokot ku lutak sawah. Esti teu bijil tina panyumputanana, tapi maut paseuk gelung lalaunan, terus ditiup sakali. Siut, cerep, meneran kana dada katuhu. Kudupruk, bruk, eta jelema teh rubuh. Gancang ku Esti diburu, paseuk gelungna dicabut deui. Terus diulas ales kana baju musuh da kotor ku getih. Burial getih musuh bijil tina tatu, terus nangkuban teu cengkat deui. Kapaehan jiga nambah. Esti ngablesat deui lumpat paseuk gelung dicecekel keneh. Dua tah beunang. Geuning numtut rubuh mukelo teh. Jigana ngencar hiji-hiji. Pabari ngapabukna kaya kieu. Esti terus susulumputan deui nyingkahan urang lemur bari ngadodoho anak buah Ki Gorda. Gok manggih deui saurang keur nyarane kana tangkal buah. Ieu mah rada lungse capeun meureun. Esti ngeteyep ngadeuketan. Barang geus nepi nu keur nyarane teh ditoel ceulina ti tukang. Gudubuk ngarenjag bari malih, barang breh beungeutna jebet ditampiling. Jengkang, bruk, labuh kagigir, disusul ku panajong anu nanggal kana iga burung. Jekuk, terus ngajungkung nepi ka nonggeng. Belesat Esti lumpat deui, blus ka kolong imah anu pangdeuketna. Sabab kadenge aya anu datang kadinya. Jol teh aya limaan, kaget nenyo anu ngagoler bari marurung. Hah, aya ngajong keroy. Wah, balad garong. Kun bae antep, tong ditulungan. Nam ini, tong wani cicing di dieu, bisi katempuhan buntut mau.
Eta jelema teh mani birat lalumpatan, teu daek kenulungan kanu cilaka, sabab nyarangeun eta teh balad Ki Gorda anu jahat. Ari Esti geus pindah deui, manehna geus nyaho kana kalemahan musuh, sabab disebar ka sisi lemur pikeun ngintip manehna. Ulah sambatkan yaya sia. Ditumpas kabeh oge ku aing mah. Cuman jelema jahat mah kudu dibeakeun, dibasmi sia ku aing. Kitu ceuk hate Esti, bari terus kukuli bedan deui, sedengkeun beja ngeunaan anu ngajarongkeng geus mimiti sumebar sabab geus tiluan anu dirubuhkeun ku Esti. Dira, paluruh ku sia. Nah bener anak buah dewek aya anu tiwas. Gancang, Dira. Ha, Kang. Keun, urang buktikeun, urang teangan ku kuring. Dira lumpat neangan anak buahna. Sanggeus tatanya ka sababaraha urang, nya aya anu nuduhkeun barang disusul, nya we bener saurang empes-empesan keneh, anu saurang deui geus palastra. Sedengkeun anu saurang deui mah can kapanggih. Dira ambak gancang lapor ka Ki Gorda. Doa, Kang. Doa kumaha, Dira? Sing bener sia ngomong teh. Kudu pugu. Saurang teu katulungan, Kang. Anu saurang deui empes-empesan keneh. Beungeutna geuneuk jiga ku racun. Kurang ajar. Urang lemur kasebelan. Duruk imah hiji, Dira. Hayo, duruk ku sia. Ki Gorda kacida ambakkeunana lantaran anak buahna nungtutan tiwas, sedengkeun musuh anu ngan hiji can kapanggih keneh bae. Dira teu ngomong deui, manehna lumpat muru ka hiji imah anu pangdeuketna ti dinya. Teu asa-asa deui, terus paktik-pak sorangan neangan sapu pare, sanggeus manggih sut disunut, gur hurung lung ka kolong imah, terus dibugbrugan ku kalakai jeung pager anu meunang ngadudut. Ger seuneu beuki gede, haseupna mulak muput ka imah, koceak sada budak ngajerit. Awewe ngajerewet, anu boga imah birat kaluar. Mangkaning bapana keur eueuh, sabab keur ngider milu neangan Esti. Gero aya anu ngagorowo. Kahuruan! Kahuruan! Disusul kuratokna sora kohkol, gebeg jelema teh ting rarenja geruas. Urang lembur mah kabeh oge sieuneun, sabab seuneu teh tandana amarah musuh. Rob jelema teh ngaronom ka imah anu kaduruk, seuneu geus mimiti mapai kana bilik. Sorana merepet dibarung kuting peletok, anu bogana ceurik lolongseran diburuan, ku baturna pada nulungan. Hei, kunaon kalah colok euy, ngalacai, ngalacai. Oh, kumaha ieu teh atuh kalah ngaharonang, hayu tulungan. Seuneu pareuman. Jelema ribut, terus burber ngalacai ka balong. Aya oge anu nuaran tangkal cau dibaledogkeun kana seuneu. Tapi sabot pahibut kitu, haok aya nu nyentak. Setan alas, kunaon sia teh kalah mareuman seuneu, ha? Mundur sia burung, keun bae antep. Kajaba lamun hayang ancur kabeh, sok pilih ku sia. Mending ajur salembur, mending korban imah hiji. Hayo teangan deui si mojang anu edan. Teangan. Reg jelema anu keur pahibut mareuman seuneu teh eureun. Kabeh oge carolohok bingung. Gero Dira milu ngomong, maksa nitah neangan Esti bari ngancam ka urang lembur. Lamun Esti teu beunang, kapaksa lemur rek diduruk kabeh. Eueuh nu bisa ngalawan, kapaksa ting laleos. Init neangan deui Esti bari jeung bingung. Sedengkeun anu diteanganana, harita teh geus aya di sabudeureun eta tempat, nyempot dinubuni lalajo anu kahuruan. Tetela lain cilaka, tapi ngahaja diduruk ku Dira. Kurang ajar. Nya bener licik satan teh. Lamun aing teu bigil, ieu lembur bakal ajur jadi lebu. Kacida yahatna setan teh. Cacap ngomong kitu, gajeleng Esti luncat ka tengah riungan jelema rea, nulak cangkeng bari dangah. Gebeg anu aya di dinya ting rarenyat, malah anu geus ngaleos oge baralik deui. Kaget nenyo aya mojang anu gagah kesit, kumaha wani nyang hareup ka jalma rea. Cakakak Ki Gorda seuri. Bijil euy, tah datang nu gelo teh. Hehehe, alus euy, tah kudu kitu lamun nya mah satria. Sakur nu aya di dinya colohok kabeh.
Utama nama urang lembur eta kabeh heran aya anu manglebarkeun sabab tetela mojang geulis tapi leber ku wawanen. Urang lembur cara lohok heraneun nenyo esti teh. Sedengkeun Ki Gorda jeung anak buahna ngariung anu jauh juljol daratang. Kabeh oge mani kekerot amekeun ka esti. Ari Ki Gorda maju salengkah pok ngomong bari nulak cangkeng. Kunyuk, ayeuna kari milih sia. Naha mending pasrah ka aing atawa mending ngaduruk lemur. Lamun ieu lembur ajur jadi lebu, maneh anu kudu tanggung jawab. Tapi lamun maneh masrahkeun diri ka aing, ieu lemur salamet. Sok jawab, milih mana? Esti maju 2 lengkah, sorot panona bangun amekeun pisan ka Ki Gorda. Tapi can waka ngomong, kalah red ka kenca, red ka katuhu, nitenan jelema anu rajeg narangtung. Urang lembur oge jiga anu bingung, sabab lemurna hayang aman, ulah nepikeun ka diduruk ku Ki Gorda. Tapi ka esti mang melangkeun, mun kudu serah diri ka Ki Gorda mah. Tapi tetela esti teh hiji wanoja anu geus asak latihan. Teu babari leeh ku kabingung, tetep ajeg nangtung bari ngagedur sumangetna, pok ngomong, Bangsat tiadab. Aing moal mundur sasiku, moal ngejat satungjang beas. Cadu mun kudu talu, haram mun kudu pasrah sumerah. Leuwih hade pejah dada, ngababatang jadi banusan jeung tibatan serah bengkokan kasia. Geuning mantang bebenyi teh. Awewe heuras beheung sia. Ngomong jang giheui wae. Nah teu sieun dicekek ku aing. Samemeh aing dicekek, sia heula dicekek ku aing. Dah, tewak euy. Ceneng anak buahna laluncatan siaga mawa pakarang rek ngaraponan esti. Urang lembur malunur eueuh anu milu campur. Sedengkeun imah anu kaduruk masih keneh ngabebelah. Sorana ting peletok, ting peletek, ting borobot. Sora awi anu kaduruk mani rame di sarada, haseup hideung mumbul ka luhur, mulek ka jomantara. Ngagedurna seuneu lir ibarat ngagedurna nafsu esti. Anu kacida amekna ka Ki Gorda, nenyo kanyataan kitu mah esti teh kedalisan sejang ngalawan bebeakan demi ngabela balarea. Esti gugupai nangtang lawan. Wah, awewe setan, cacag oi. Ya, dira pangheulana luncat bari nyabetkeun bedogna. Tapi ku esti dipapak ku gerak anu cepet, make jurus buka pintu. Leungeun kenca nepak bedog, anu katuhu nyewuk kana gado musuh. Hiuk, geduk, wah! Jarig jeug. Dira jajarig jegan ka tukang, sebrut nu sejen maju, 2 bedog ngolebat kana beheung esti. Tapi esti tegugup, brak depa, belentrang, bedog musuh diadu jeung baturna. Bareng jeung kitu, esti metakeun jurus sapu jagat, seak, supuna mabad kuda-kuda musuh. Bret, gebru, aduh! Bangkieung, bru, 2 nana namru, terus ting gulitik, sarta ngorejat deui hudang. Ki Gorda kakerot teu nyana geuning esti teh boga pangabisa. Anu akhirna ger pada ngepung kulobaan, bedog ting harius ngancam beheung jeung cangkeng esti. Ari esti ti hot-hat ngabela diri, sakapeung ngagiwar, sakapeung kapaksa nakis, cakakak Ki Gorda seuri. Ulah dibere ampun euy. Hayo maju kabeh. Awas teu meunang lolos. Tewak benangkeun. Esti kuat ka ngahegak kesangna ngucur, manehna teu bisa balangah. Bahaya ngancam ti sakuriling bungking, bedog pilih genti butbet. Lamun kurang-kurangna rancingeus mah matak cilaka. Tapi esti bisa ngayonan musuh anu sakitu lobana. Awakna gulak-gilak miceunan panarajang musuh, tapi sekali mangsa hiuk bek tak-takna aya nu ngetik. Jarig jeug ka tukang, cekuk bujurna aya nu ngajejek, soloyong ka hareup. Heat
aya bedog rek narok tarang, tapi lep ngelok terus kahanap ngegereleng geduk dua musuhna didupak nepi kating jarengkang. Bak dua bedog ngadek taneuh. Tadina rek nigas beung esti, tapi anu ditigasna ngagereleng horeja tudang deui di tempat anu aman ngareng kenek masang kuda-kuda. Linghas teuing sia teh setan. Tapi awas ya, moal lila deui oge kojor. Ceuk dira bari kakerot amekeun pisan ka esti teh. Ari esti geus ngahegak, manehna bener-bener kudu ngabudalkeun sakabeh kakuatanana. Lantaran musuh teh katsida lobana srog dira maju, malah make gorda oge geus taki-taki rek milu narajang. Anu akhirna ger deui pada ngepung, kabeh maju bareng. Teu era-eraeun ngaraponan budak awewe kulobaan bari jeung marawa pakarang. Cag tunda heula. Kacaturkeun di hiji tempat. Harita teh aya anu keur leumpang duaan, bari leumpang teh teu weleh ngobrol, sagala dicaritakeun, sakapeung kadenge ting cirihil seuri. Barang nepi kanu negla reg duanana eureun. Kang Toleng, itu aya haseup, jiga aya nu kahuruannya. Ceuk salah saurang bari nunjuk kana haseup anu bijil ti hiji lembur, mumbul kaluhur sumuh hideung. Da nya mah haseup euy. Wah, boa-boa aya anu kahuruan euy. Urang samperkeun yuk, bisi eueuh anu nodongan. Nya, hayu Kang, jeung deui geus burit ieu teh. Urang butuh tempat pikeun reureuh. Nya, bener. Hayu, lompat man, lompat. Berengbeng duana lalumpat maniting belesat. Anu akhirna, jog anyog ka lembur anu kahuruan teh. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu dongengna cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang lajengkeun deui. Kumaha nasib esti salajengna? Katulungan moal ku si Toleng antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-50. Sakitu anu kapihatur, permios cag.